Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Pemirsa, sawatara libet kisah kuliah tatap priangan sejak ikut dinar hidangan warung Subang Tahun Sunda dinten ieu. Edisi Minggu Kaping 8 April 2017. Pemirsa, sarangan sareng simkuring kudu indah Agustina urang Kamisani Bandung baik di bersama Kepna. Raya warung di studio Atanatu di Bumi tangkos wae warung karena katuangan khas Sunda Cimancot Perjitaya di Eta Bugis anu bade bikin mangga karena laporanna di video. Hatur nuhun ka saderek Winda di studio. Ayeuna simkuring tos aya di padumukan anu nyumponan katuangan khas Sunda nyaeta di antawisna Bugis. Mangga urang sasorangan ngawawancara anu kagungan. Waalaikumsalam pada aya periode naon? Punten simkuring sapara kanca di acara warung di kompetisi maksudna bade ngawawancara anu gaduh usaha. Mohon abdi. Mohon sareng Buae abdi buae. Oh, banyak lebat TV. Halo. Lebat TV. Mari kenalnya lebat TV. Sampurasun Baraya Warung Spanyadap mangrupikeun salah sahiji tempat panghasil Bugis anu tos kasohor ku margi rasana anu raos. Bugis teh tos janten kaolahan sadidinten di ieu tempat teh. Bugis nyaeta katuangan khas Sunda anu dijieunna tina tipung ketan hideung anu dicampuran ku ketan bodas sareng mentega. Teras dipurulukan uyah sakedik kanggo masihan sari. Teras dihijikeun digaloi nganggo cai. Di jerona diasupan kalapa menang marut anu dicampurkeun jeung gula beureum anu disebut enten. Daun cau anu biasa dianggo mungkus Bugis teh nyaeta daun cau mangala. Kumargi daun cau ieu teh leuleus sareng melempem hejona jabi gampil dianggo mungkusna. Pangaosna oge mirah nyaeta Rp750 hijina. Didamelna masih cara tradisional nyaeta ku cara diseupan dina hawu. Diadikeunna usaha ieu teh. Panginten kahijina mah ngembangkeun ka maman teu tradisional kepada leungiteun kitu nya sareng nambih-nambih pendapatan panginten kitu. Iraha diadegeunna Tos lami mung teu tau nama teu ieu nya teu tepat nama teu ieu silap deui panginten tos kana langkung ti kami anu janten ciri khas dina Bugisna. ciri khasna nya Bugis hideung gitu nya kan laki anu ngadamel. Teras pami ieu nama Bugisna teh henteu dienjingkeun oge henteu haseum sareng henteu teuas gitu. Karena tinu kualitasna gitu nya tinu kualitas ketanna oge nu sae gitu. Kami anu ngajantenkeun Bugis ieu teh kasohor gitu. Nya panginten matak seueur anu pesen ge kaanggo panginten nya raosna boh dina nya naon kualitasna gitu nya. Da seueur pisan nu pesen teh dugi ka sampai anu hajat mah alim ngadamel nyalira gitu nya sampai dugi ka 500 600 bahkan kantos aya nu 1000 gitu nya ngadamel teh mun teu disadintenkeun janten mun raos panginten kaanggo gitu. Beuki ngadamel Bugisna unggal dinten. Mohon unggal dinten tapi pame anu pesen oge nya di ieu tapi unggal dinten nya ngadamel mun pame anu pesen janten nambih deui kitu nya orderan. Nah, Bugis teh sok dipapasarkeun atanapi nu darengkap nyarira kitu na masyarna. Teu di kapasar. Nah, hanya ibu ngadamel katuangan khas Sunda sedangkan ayeuna kan tos rupi-rupi katuangan teh.
nya kan orang-orang Sunda. Pamen teu ku orang Sunda dikembangkeun deui ge teu aya beuki teu aya gitu. Eleh ku kue-kue anu modern sedangkan katuangan Sundana kan orang-orang Sunda janten dikembangkeun gitu meh teu leungiteun. Pesan kanggo orang Sunda supaya biasa ngalestarikeun gitu katuangan khas Sunda. Pesan-pesanna Pesan-pesanna nya komo kamu orang kali ayeuna nya naon makananna teh pizza hotdog nu kahar itunya anu tas modern hayang modern padahal mah anu alami anu bahan-bahanna alami pan nu kitu mah seueur pengawetna gitu nya eta cintai produk Indonesia cintai produk orang Sunda gitu nya da pamit ku urang pamit ku orang Sunda gitu pada saha deui anu ngembangkeun eta katuangan orang Sunda. Di dia di damel di dia sabaraha Ibu? Abdi teh da ai perkawis gaji mah asal tiasa emam we. Sadinten-dinten emam di dieu abdi teh izin. Eta teh di ieu Ti kawit ibu sanes ti kawit ibu kiloan 43 ayeuna teh tos majang jantan 50 jantan salintuna itu teh asep gitu. tiasa kapihatur hapunten bilih aya cariosan anu kirang merenah dina manah rek kabasan nu pasalia. Ku kituna urang salaku urang Sunda kedah ngamumule kabudayaan Sunda sinareng katuangan khas Sunda nyaeta di antawisna Bugis. Simkuring Hani Nuraini Permios Warung Panyadak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Lajengkeun Kabinda Agustina di studio. Pemirsa, warta anu nembe manguluri informasi pamungkas dina pidangan warung Sparta Orang Sunda di Bugis. Ia saus disebut urang tungkul kajuput sangkah kasadapan. Mugia janten lenyepanen kanggo urang sadaya. Ngawakilan ais pangambi warung Sparta Orang Sunda simkuring Kabinda Agustina. Sejak amit mundur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Urip Sunda.